Bismillahirrahmanirrahim. Mangga lajeng kending alogat sarah kitab Sulamut Taufik tina channel YouTube Abu Napisah. Auqola atawa nyarita ieu jalma li muslimin ka jalma anu Islam ana adubuka kana lapad ana adubuka ana ari kami eta adubuka musuh anjeun wa adu nabi ka sareng musuh nabi anjeun. Awali syaripin atau nyarita ieu jalma ka jalma anu mulia min auladi Rasulillahi anu tetep ti pirang-pirang putrana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana adubuka kana lapad ana adubuka ana ari kami eta adubuka musuh anjeun wa adu jadika sareng musuhna aki anjeun muridan halna ngamaksud bikaulihi ku carita anana ieu jalma jadika kana lapad jadika annabiya ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minal kupri sareng eta tetep tina sapalihna kakupuran ma ari perkara lauqol lamun nyarita ieu jalma hajama annabiyu kana lapad hajama annabiyu hajama kabur saha annabiyu Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kada sareng eta nya kitu sapertikeun lapad ma lauqola ari lapad lauqola wala kana lapad wala ngabalieur itu Kangjeng Nabi au farro atawa kabur itu Nabi au haroba atawa kabur itu Nabi au tawaro atawa tataranjang itu Nabi au nahwa dzalika atawa bangsana itu anu kabeh li anna dalika karena sanyana itu kaol eta ya dulu nuduhkeun itu dalik alatan kisi kana ngurangan darajat fa ing taba mangka lamun tobat ieu jalma payu kholla mangka kudu dilepaskeun naon sabiluhu jalana ieu jalma wa ila sareng lamun teu fa intaba kutila mangka dipaehan ieu jalma bidor bi unukihi ku diteunggel punukna ieu jalma wa qala sareng ngadawu saha al malikiyatu anu bermadhab Imam Malik wal hanafiyatu sareng anu bermadhab Imam Hanafi innahu kana lapad innahu sanyana ieu jalma eta ya ketulu dibunuh eta yuktalu dibunuh ieu jalma hadan kalawan had apada maedahkeun dalika kana itu kaul saha Sarqawi Imam Sarqawi aw yaqulu atawa nyarita ieu jalma sayan kana perkara min nahwi hadhil alfadi anu tetep tina ieu pirang-pirang omongan albisati anu goreng itu alfad bipathin kalawan dipatahkeun fakasrin tuluy dikasrahkeun aysayiati tegesna anu goreng asaniati tegesna anu kacida gorengna ayil qobihati tegesna anu kacida gorengna. Qala ngadawu saha Abu Bakar bin Husain fi Kum'in Nupus dina kitab Kum'in Nupus wa anwaul kupri sareng ari pirang-pirang warnana kupur eta kasirotun anu seueur latakadu anu teu deukeut-deukeut itu kasiroh eta tan hasiru karingkes itu kasiroh panade kuru tuluy nyaritakeun kami sayan kana hiji perkara ia dulu sayan kana perkara ia dulu anu nuduhkeun itu alama kana perkara yusabihu anu nyarupaan itu maha kana itu kasiroh paminha mangka eta tetep sapalihna tina itu kasiroh ayyak roa ari maca ieu jalma Al-Qur'ana kana Al-Qur'an ala dorbidaki bari nepakan kendang ayul kia atawa nibakeun ieu jalma Al-Qur'ana kana Al-Qur'an ala qadu rotin kana kokotor
Ao tutla atawa dibacakeun alaihi ka ieu jalma naon ayatun ayat minhu anu tetep tina itu Al-Qur'an payu idu tuluy ngabalikeun ieu jalma ha kana itu ayat mustahzian halna anu ngaguguyonkeun biha kana itu ayat wa kada sareng etanya kitu anwaul kupri man ari jalma dakaro anu nyarita dakaro anu ngadawuh sah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam indahu sandingan itu man pi mu'ridis syafaati dina mertelakeun syafaat au riha atawa salianti itu syafaat fadakaro tuluy nyarita ieu jalma hu ka Kangjeng Nabi kal mustahji sapertikeun anu ngaguguyonkeun bihi ka Kangjeng Nabi au sogoro ategesna ngahinakeun itu man hu ka Kangjeng Nabi au ihtakoro awih takoro atawa tegesna ngahinakeun ieu man hu ka Kangjeng Nabi awih takoro atau atawa tegesna ngahinakeun ieu man kalamahu kana kalamna itu Kangjeng Nabi pahada mangka ari ieu man eta yakpuru kupur ieu man wa minha sareng eta tetep tina itu kasiro laokila lamun dicaritakeun lahu ka itu jalma tak lamu naha apal anjeun al goeba kana anu gaib kola mangka nyarita ieu jalma naam kana lapad naam leres anyaho kaparo mangka kupur ieu jalma wa kada sareng nyakitu kaparo lau kola lamun nyarita ieu jalma An-Nasroniyatu ari agama bangsa Nasrani eta khairun leuwih alus minal yahudiyatu tibatan agama bangsa Yahudi kaparo mangka kupur ieu jalma idla khairo karena henteu aya kaalusan eta maujud bihima di itu Nasroniyatu sareng Yahudiyatu wa fi kitabi ashabi Abi Hanifah radhiyallahu anhu sareng eta tetep dina kitabna pirang-pirang santri na Abi Hanifah radhiyallahu anhu annahu ari lapad annahu sanyana kalakuan sareng tingkah eta lau atau lamun bersin saha asultonu raja au nahwuhu atawa bangsana itu sultan minal jababiroti anu tetep di pirang-pirang anu tukang maksa pakola tuluy nyarita lahu ka itu sultan saharojulun lalaki yarhamukallahu kana lapad yarhamukallah pakola tuluy nyarita saha akhorun lalaki anu sejen latakul kana lapad latakul ulah nyarita anjeun li sultani ka sultan hada kana itu yarhamukallah pa innahu mangka saenyana itu akhor eta yakpuru kupur itu akhor wa kada sarengnya kitu tina anwaul kupri lautamana lamun ngarep-ngarep ieu jalma halama kana halalna perkara lam yahilu anu henteu halal itu ma pijamanin dina zaman kadulmin sapertikeun dolim awizina atawa zina au qatlin nafsi atawa maehan awak-awakan bigoeri hakin kalawan henteu aya hak au sadizunari atawa nalikeun tali ala wastihi luhureun cangkengna ieu jalma pa innahu mangka sanyana itu man eta yakpuru kupur itu man bihilapi makalawan perbeda perkara lautamana lamun ngarep-ngarep ieu jalma halal khomri kana halalna arak awil munakahati atawa halal silih kawin bainal akhi antara dulur lalaki wal ukhti sareng dulur awewe falayak puru mangka teu kupur itu man
wadobitu sareng ari anu jadi palenggeran eta anama sanyana perkara eta kana anu kabuktosan itu ma eta halalan halal pijamanin dina waktu patamana mangka ari ngarep-ngarepna ieu jalma halahu kana halalna itu ma eta layak puruh henteu kupur itu tamana. Wasohihu sareng ari kaul anu soheh eta annahu sanyana itu tamani eta yukafiru ngupurkeun itu tamani. Wallahu a'lam. Wah talapu sareng ihtilaf ulama-ulama fiman di jalma daa anu ngaduakeun ieu man ala sahsin kahiji jalma faqala tuluy nyarita ieu jalma la khotama muga-muga henteu nungtungan saha Allahu Gusti Allah lahu pikeun itu sahos bi khairin kana alus faqala tuluy ngadawuh saha ba'duhum sapalihna ulama yakpuru kana lapad yakpuru kupur itu man li annahu karna sanyana itu man eta rodiya ridho itu man bimautihi kana mautna itu sahos alal kupri bari netepan kana kupur waman sareng ari sahabae jalma eta rodiya samang-samang sarido itu man bil kupri kana kupur kafaro mangka kupur itu man wapima sareng eta tetep dina perkara dakarna anu nyaritakeun kami hukana itu ma kipayatun ari kacukupan aha paragat ieu kaul wazunaru sareng ari lapad zunaru bidomizai kalawan didomahkeun zaina watas didin nuni sareng ditasdidan nuna eta huwa ari itu zunar eta khoetun benang golidun anu kandel itu khoet biqadaril usbu'i kalawan saukuran ramo minal ibroesimin tina minal ibroesimi tina sutra ibrosim yusadu anu sok ditalikeun itu khoet alal wasti luhureun cangkeng wa qad adza wallahu a'lam bishawab.